Kamu yang jenggorodongnya dulu. Hei, Eta malibir gitu. hei, jadi itu ke kebun awi. Lain malibir. Nah, jadi kayak, hei, Mario. Eta tawir aja budak. Budak. Isi dasar kan untuk buku-buku. Naon ya? Ay musuh itu senjata kabalong. Lain pika paul. Makan ininya teh pamanian umum MCK sia. Tangah, hei, konyol-konyol dari Armani. Udah salib. Nyerahkan pisan dulu. Udah salib mulai dan Urut. paulnya. Tanah cepot nyasar sesukan beras kabalong. Kebenaran aja MCK apalagi pemanian umum. Pikiran tadi. Makanya pun penting ke ayar-ayar tancap. Ayar anak yang parawan pakanal-kanal medak. Pagelah-gelah manik ke MCK. Jangan jodoh penting ke lakuin. Ujung-ujung budak ngora tingkat istri parawan rana sanajan bari nu kagungan caroge sejamidang mamerkeun angguan gelang kongkorong sumber. Nini oge teu ka kantun ngaleut kabeneran tos rada sarang kantun rana tiras tukang pinan bang. Ada penjelasan tukang pinang. Kaki itu ada. Bawa apa teh? Bener merem hayang naik kadang pian mangapan hanya kebergrafi ceun nyai naik tangga gedean nyai mah gaduh gerejeng nilem hai anak ya berat edep tiba pulang aranong penting ayar-ayar tancap Uring mah wano udah bisa boleh. tempat empok bisa ya dan no Ayo kuring ona mana? Apa? Bisa tahu pembantu kuring ona mana bisa boleh. ya MCK nama kita udah kenal kadang sampai Tato, ayo nutupkan deh. Padahal alurkan BKS gitu. ini sudah aja dong. Pada dilaan daya anu kurang nolong sudah mau noong ku aing mati tojong wis. Hei, darang kogene yo tekene darang tekene. Kali-kali wes tengah minta canda bisa. Numpuknya di hadap anu kebasiran tuh. Sampai ke anu kayak di mana kadalang anu tah. Sampai ke hari ini gitu. Nyerahkeun pisan. Lain itu ibu
ibu-ibu jadi korban makan. Setahun lumayan kahar kali setelah aduk bageuna senjata aing benang di mana anupna di bawah undangan oh sayangku apelan kan beuni seungit budak inah kadeukeun anu senjata bangsa anu kadeukeun dikarenakan anu leungit nakarangkang mereka tutang dangdang gula mendok mun aya gula mendok gula batu meneueuh mah gula batu gula mutajekeun dimenakan anu dangdang gula batu gula mendok gula mute lamun gula mute gula kawung teu aya gula kawung ku gula kadang-kadang punya bakal gitu enakan abang didunya dalam rame sampai dunia geus deukeut ka kiamat bangsa geus ilang harga jeung basa ibu-ibu kesua aja patma agama saban tempat saban masjid saban madrasah diintip jeung nyepan manfaat keneh mere fatwa ka istri tuntunan jeung cibatan ka istri tontonan asa hese dituntunan kana agama jeung sadarna nangtukeun harga diri mereka tadian alam kalimat musik dangdut matak ngabuah rasa ujung hingga budak mola muda mudi aki-aki nini milu gitak dina dangdut tapi leuwihna saeutik ebreh ekses rahasia salaki jeung pemajikan dipamerkeun layar kaca dina ngabor eta digeureurkeun ku ulama lain sadar tapi kalah leuwih riak menurutan ngabor kalau loba bayang mana mangkur kalangkan kalang bayangan ukur bayangan ngan bayangan kalangkan hirup tanbane dunya bakal kejadina istri kadang-kadang bakal leungit ilang harga lamun teu buru-buru lumpat ngiuhan kana agama ya Allah Gusti rasana buni sing goreng nu dipake tutup teh plastik atuh ngalangkang kebona di jero kembang korban eta aja bonsai bonsai mending aja japok Bupati jadi dimenangkan kemana lagi? Gimana kiai? Unjang ganjing keterpatan erawat yuk na bekalar ting Kusiras inget ke kula warga nu ditinggalkeun
Penasti kersayang dumam barat. Senjata dipun lepas dening Raden Arjuna suwini senjata lo dedali ngeluarkan rebu-rebu senjata. Buat ya para tentara pot-putar di hujananku senjata. Akas nukar dada, nukar tolong, nukar susu, nukar betul, nukar hujan, nukar pan, nukar kelai. Sapratane pun bibit roda dari tulibat datang Raden Sobali saderek Sobala keturunan Batam Merah saderek Gurawansa. Mati setengah kintal ganda. Kena tawaran kena. Pade dihualkeun geuning anak tua papari dihual satria ngabantul senjata roda dali bade digadekeun ka koperasi. Gula kawung, gula mendung. Ya, gula mendung, gula mendung. Teh nade dikakap, dijual ku aing. Sangaran wing. Dewi Adiwinya. Burukan mahkota pada kampus. Buat Dewi Ariwi kain. Saya dia nyahong kain deh. Saha aing. Naon? Saha aing. Mau nyeri hati dibajakeun. Wah. Teguh kayaknya suuk. Sejuri ngagos marukan adek siun. Jika hayam tagereng roda. Awas re. Kalawan re awas lah. Berat kalau tuh ditulungan aja bisa ayo. Sungan terkedang kerang-kerang. Ya, hira ayat. Kenil. Oh, kita perak biasa. Perak biasa, nare. Terus, nare, gak begitu masa kali itu. Terus, aja lama. Si orang ngahurang sekarang rasakan. Dari ukur masalah.
Yo. Dari aingnya dan menang lawannya. Terbaik Kang. Menang lawan ge. Terbaik asal. Ya. Selamat teh berarti. Saya kumaha gitu anak. Jam 1 Kang. Jam 1 kurang saparapat. Cing urang mangpaatkeun saparapat jam 5 urang tadi ditulikeun ngaruat. Ngaruan. Sedia nyukurkeun salamatan bumi nu dilinggihan. Sumohon saya dari Sedia nyukurkeun ngaruat putra panganten jeung istri khususna pohon masa Sumohon putrana nu ageng nu alim eta ngaruat pertanian perusahaan singkararian khusus umumna kulawargi nu teu diucapkeun Sumohon singetna para penonton oge cing ngaruat rohani jasmanina oge ieu ngiring karuan dagang oge sadayana sami ngiring karuan singkararian kaneng panganten je panganten muga-muga hidup cing janten bibit di rumah tangga bibit keturunan usaroleh amin amin bibit unggul Kang selamat dipangiburkeun selamat menghiburkeun anak leres ieu lalampahan panawasa menatang tos bakal tutup moal dikantunkeun dina mangsa sofala gugur ke Gusti Kresna sajacana bari nyangakeun hiburan sabrang salayan kalebet kasae mah teu Sumohon nya leres Kang hitung pagaulan ka panganten eta kagungan maksud ka Pak Haji haji kalaksana Ibu Haji dina lebeting kawan maksud manten teh kaganggu kesehatan teu biasa sasauran euy oh gitu Kang udah sing ada mah ya sing ada mah naik akan saban penting dipake ke gerong teh weuceuh wae nah ini angge ulah wengi mah Kang muga-muga we cing janten hiji barokahnya cuk amin kaneng panganten cepanganten ulah warak popo pageun popo mah enjing we nya cuk sing karariat dina ieu supados karuat emot-emot beton hidup naon hijikeun jeung caroge sapur anu bade ngiring di ruat emot-emot beton naon sabaraha naftuna pek mangga canggung cai aya datang-datang ngiring di ruat rohani jeung jasmani pada saya salaman kuring napun pancen manalangan di pohon masa oge ngawakilan pun bapak almarhum muga-muga barokah karomah asyuk ngabaju geraga syukma kagulang sadayana kanggo diparingkeun ka kagungan masa sadayana nya sakitu anak bulan cing euy naon ngarayuda semua kejadian di ledeng isuk jeung nambahan novelor eta Ibu Haji pangecepkeun we bari kuring raketo simkuring bade ngaruat di payun supados panganten kagungan putra teh jak baringkah soleh mun pamaget Kang omong pamaget najan istri cing jujur kagungan gelar sumohon ageng darajat di pangeran amin bade dipangruatkeun lagu di payun ku tepak dua langsung tepak tilu ageng mah kumaha maneh we guyur oh nya euy sorta aya si guyur si buntur aya loba tukang trompet dua kebenaran resepsioner pre menginggil oh napuk di dia Kang sok ibu riur udah ngarayuda milari kerjaan saridona saihrasna pada saya di laka salaman Mang Mita aya Aduh Haji Sumpi aya dari nyarane ka temok wadadan aya Kapalurah Karyawami aya Mang Apan Sumpi Mang Manang aya selera kita ranya cek ini kan kena mengeduk gini nya ayeuna pokokna sok tiup trompetna lagu-lagu baheula kumanang keun nya teh sakrong padudan layun sok candrong padudan eueuh opera bulu beler bulu beler bulu hidung dek ekek maut biar gitu
Cakram Padudan Titim Pawela Dina lebar si guyur nah salah ragrat Cakram Padudan cepika salah ngabubut salah kudu nama kieu geura sok ya eta kudu nama yo cek si jebra ge sok balikan ieu Kabayin na bahan ay mo ano malaki ko. Kaya bayaran mo kumang kewe madaling yuri gitu. Ano malago no kasani dolan teh. Ay dewe ko kakasakit kegeran di bener na trompet nya keren jangan jendau ge kudu ngirokot teh. Menurang mah. Anu beunah laguna nu apaleun nu lalajo teh kana laguna. Sok yur dah dek ekek pae dek kope bulu hideung sok. Teruskeun. Prostomo ya. Munafik bisa si guyur. Munafik dia masalahnya aneh. Ya, kebina-bina di. Eta mah kupek ya tuh dah. Jauh Kang ah. Nampet na nurusak na dihaja jadi. Ya suaput mawe. Tapi keberat perot itu. Bubaran ku coba bawel. Pecatnya makan goda. Modal. Guys ya, urut. Ina wae sih. Narompetan asep sunanar pan asep sunanar malengeuna teh upikuan petrot. Benar tuh teh. Sasaran trompet teh tengah hina. Ngahina kumaha akan? Kiranya asep petrot. Petrot. Itu kita Ya, milu kalancirna dalam hadiah ade sunaria pan-panuna teh petet. tidak cepat. Dalam ade petet. Ini bener tiga hati bae. Oh, Kiranya petet ade. masa si PT. Anak jeble. Coba uheun ade ka posisi mah teh. Kalau paksa. Sok teruskeun ah. Terus.
ibu hajat. Kurangnya rocok ya. Duh, yang akan tahu. Aku lewati Kami nacing mukti, bicara nacing jemar, hingga mangkiasa angkat ibadah haji. Tentu ngantos di apa hajinya, dituturkan ku panganten dari istri, atau ku besan, ya disarankan ku mamita.
naga saya nuhun apa lagi Amin. Rido apa lagi Rido Ridho. tapi handui ay panganten kacan bulam Biasa. lawara popo neng asli pilih bulam dia buka kene emang effort cocok gila Mang Mita, aduh Mang Mita. Namun Mang Mita sing banyak Yuswa. Panganten pamagat Cep Kambing Kasep Panjang Yuswa Kasep Agung Barokati Pangeran Atur nuhun panganten pamagat Atur ngantosan panganten istri Kakak panganten Yogeni ngajilogi gede milih bisa ayo terus kenal di Pak Asep alhamdulillah penggemar diri harga nuhun katambi Padang Yuswa Agung Barokah cinta berdosa amin Krishna pinggirnya Gerama masalah sangat menjual papan majulah Sobewa arwah kakang Jarasanda saksian tadi Krishna keluar Mahaputra Krishna ditonton puluh raja tikul duetan seluruh masyarakat saya nyana pusaka cakra netelakeun sopala partos ngahina langkung ti payureun 100 jami ya ampun kago sopala muka pungkurna panonna tiu damangna kualieuna paehna ge kualieuna namanya Mujeng Gusti Sopala titis tulis diajari rupiah cek babasaan bihin pinasti bihin baheula pinasti anyar pinangih ayeuna wayana
semat dia lakon anjeun ngumara di alam sabab bari pilu ku karohakaan jeung kajahatan katurunan batak. Sukma dina ragana sokal panas kina isarang nyepungna gegerong ku senjata cakrawuda sanaka masri kresna mahabatara ajal di tengah alun-alun ditongtun ku balarean katurunan Gorawan saksa mereka samewa daya tobat di kresna lantaran anjeunna hina leuwih ti 100 jauh tulis anjeunna nepi ka dieu tresna nuhun adi akan sok harapan pula bungan anjeun sok sarita diayakeun pamula sara awakna sopan. Yes. Wah. Tutup rampung galur panawa samra tuntas rebahna sopan. Sumuhun. Waktos tamu satu galung bisa gede. Mangsa pura naraksanakeun pamulutugang masa dina acara nawayang luwatan. Sumuhun wah. Nawaya luatan ieu dibantun singkatna bae nu penting barokah syafaatul muslim amin nu dicuntat tina lampahan purbakala bari sim kuring sejak marka tiap kumpulan nutur galur nu kapungkur mapa sejarah para anbiya nalungtik nukil para wali sejarah pawayangan sejak ngabuka sejarah purbakala singkat
Nudiangon dasar ngajajak mengalangankeun anu kagungan maksud kersana apa hari sareng ibuhan mulut dirwat kawan mungkin doa anak sing karuat rohani jas Wire manusia kumelar di alam sababu sabab nyangga musibat akibat ujian ada aku opat. Ada aku opat sih terus. dua hidangan karo manusia di mana manusia ayat silaka dumasar kana pilakuna bodoh pokok balana salah di mana manusia jalma kene kaslametan Takwai saya teman di takwai kambuan nuna mirawi kambuan syariat ilmu modalana jeung kadaya namun ditantukeun ku agama hasilna kana sumerah kalawan beunghar di mana disabdakan nu miskin kena tumampi kawan saling dihapekeun beunghar jeung miskin di beunghar ya kabutuhan tarangga dalam nu miskin ya kabutuhan geusing beunghar geusing ya iya masa gabungan masa mulut kalbat rohani surias kalbat sana tarik kulit dagang bumi nulingikan kampungan nulingikan RT RW desa kecamatan kabupaten wilayah provinsi khusus daerah syariat ngagamarkeun carita purbakala nyata betara kala cenah musuh dibagi-bagi 3 bulan sakali pipinahan antara kalian kidul sejarah tidak sepengan pamanegan kauhun urang kapungkur hinuk sarbudah syakdasana Islam gelar kawan ayat kue naas kue kustari muka sebat papur murid bagat silakan merenang kukiti dirangkep kumanis pahing dupi betara kalak anu kasebat jadi tradisi budaya bangsa urang nyetelakeun eta teh putra nu kawasa dina alam pawayangan nyaeta hiangoti pati jagat nata nu ngeureuh buana pasetengah ngarayali surga manikro kagungan putra teu ibuan dina akibat umar amarah nafsu birahi kedidangan ku hiji istri goib di dunia lain senah menjelmaan Dewi Roro Kidul ngawujud Dewi Tandana nya kagungan putra Batraga kala sakali sageureun teh cacai dugi ka jangelek janten buta nyetelakeun ngagamarkeun betara guru kagungan putra teu ibuan dina waktu rohaka ngalajur nafsu birahi diruyukeun sareng agama Islam dirangkep nganggo dalam luatan nyaeta pikeun nalukeun kala supaya janten dulur baraya ulah ganggu ka manusia tapi kala yang syukur kanu iman jeung amal soleh syakuran saling patraan silih tungtung bener kawan saling pituahan kasabaran kalak mawan negar muga tutur galur buku sejarah ngawitan dibantu singkat ti kahyangan himawan tempat Batara Guru barang tenan antawis batin kabatin antawis nu diutus sareng nu ngutus dua manusia dua dewa saling percaya tanpa punya menalamai tanpa isyarat dan sanita
tanpa obahna panangan papayun-payun digamarkeun dituban kulawan konas ngagamarkeun tempat kasucian tarkatin saku makhluk sejen mujeng-mujeng ku para jin siluman semin najan ku para putra dewa dewi teka dampal uati pribadi mengutus anu diutus dan utamunipun ngandika otipati yang jagat nata karena silrata nun kula panagung semagakan dama-dama akan semagakan dosa yang dipayunan jenderal langkung tipayun akan mahaputus sembahkong kamar salamaya sembah akan ayam dalam pasal samu kami sekalpatan agen sareng alir para lumarung kasukin kapuntenan kapuntenan ayo pikir sana kita purba kakek belakangan kalintang ruas nubaka uningakan rahasia kaula berarti akan jin nubaka bisa ngunci rahasia pula akan berarti jeung bakal nyahokan rahasia akan diwati kaula jadi kaula sanggup ngunci rahasia akan tunggu aya naon atuh masa sanajan dewa ngaku kawasan sanajan dewa ngaku pinter sanajan dewa kawitna ngaku agung ayeuna parantos sadar garas tisakawit lahiriahna hamba Allah Nabi Isa alaihi salam dilahirkeun di kandang domba di Nabi Betlehem karohakaan kaula nyaksaka aya suratan katinggalan he betara guru ulah kalah nyewan adil sombong jeung takabur ngaku kawasa ngaku pangeran sabab aya menciptakeun anjeun aya menciptakeun bumi langit surga neraka jeung sifat zat laisa kamitslihi syai'un Allah subhanahu wa ta'ala lamun anjeun tetep rohakan ngaku hayang jadi pangeran anjeun ngaku nyiptakeun bumi langit jeung pangeusina tunggu entong make nyinggarepan kaula ulah dek ngalahirkeun makhluk ciptaan kaula hiji anak nu teu bapaan nu dikandung ku Nyi Siti Maryam titelna Rasul tek singarepan tanggal sakitu bulan anu tahun anu ngantos kaula hampir 100 tahun berapa aya orok lahir nu teu diaku kurang lemur teu ditarima kurang desa ngandung daya bapaan bari jeung can boga saladi tingkat parawan nyata Siti Maryam lahir teh Isa jenenganna gelar nabi tite rasul tinu kagungan kaula mapak barat durandaka 10 meter deui dewa lungsek leuleus tara mutung sakaweawan kaula nyerang
pamungkas 8 meter kaula lumpuh syaraf kalawan lulus jeung aya cahaya dina tarana Isa Rasulna Allah iwan kidarita kaula ngiblat iwan kidarita kaula tobat dari pangeran anu wajib diibadahan sabenerna kajabat tidakna Allah subhanahu wa ta'ala memang bilanya pantul karasa kaula teh loba eling jeung pohok loba salah jeung loba bener telah makhluk anu sampurna bujeng hingga manusia jin setan siluman utek tolok walang taga dewa aya nyiptakeun sifatna datna nu maha suci Gusti Allah nu maha sarajan kaula tobat sifat balangah aya keneh bae bodoh teu nyaho akibat kaula kahewa ku istri nu tapak bari eta istri teh selamu tur ngaranna Dewi Tandrana sing goreng ngadoja ka kaula katarik birahi lantaran tapakna teh teu make baju sacewir ukur katuruban kumu nu ngarumay kaula amun sarangan bogoh tenilayanan tandana di udag-udag tandana luncat kaluncatan rawang sedina catan kaula ngarontok tandana lepas luncat ka lautan kidul nya kaula metu ka kaluar cacai mani kaula ragrag dirawa eta menjadi akibat mimiti sagerentel kacang heran kaula nugaskeun supaya ulah ngawujud maut leuwih alus dipaehan ditenggelan ku kakuatan ku ilmu para dewata 4444 tibatan ancur karangan gedean yang muligah jadi makhluk orok gogoaran tungtung aya pituduh ti sang yang hurta herto yen bapak nu ngayuga teh tara gurunya dituduhkeun ka jadi kaula boga anak jadah sikala sanajan burung padung bodoh geroda anak sorangan wajib kaula tanggung jawab kala dirawatan kala diruat malah minta gawe geus dewasa ditempatkeun di Salamangumpeng malah fungsi perebut jeung lanceukna batara kalamat perebut wilayah tapi katungtungna kapilan sipna kalamat perlayak kusikala ayeuna jadi kepala daerah di Salamangumpeng ngaraksa leuweung ribuan hektar anu ngamemenan teh durga tukang masak nang jigana tetep boga rasa diserongkeun aya musibah nu tumiba tatemu dina kasa trenggana pancatiga ayeuna kala maka datang geus menta keadilan kumaha atuh bantu kaula bantu kaula mungkal aya pamenta urang jajakeun we ulah dipungkam kumaha lamun kahayangna anu luar tina hukum lisan jajakeun teh mungkin kanyaan tapi satu kangen urang usaha ngabatalkeun naon rupi pakarpan sabab pamenta kala bakal ngadatangkeun bencana luar biasa waduh ngan kaula menta bantuan ke tamengna sangkan kala bisa kabenung saya kumaha tuh sakedeung deui bakal datang papaku sesingitan kastur sadiakeun menyang putih lambang pangukusan hasil rupana bodas areng rupana hidup seuneu rupana koneng ngagambarkeun putih kuning abang ireng fokus nuduhkeun pikeun masak diri pribadi saya
Nah, kurang pindah we ke tempat anu biasa katrojo ka kahyangan Marjupunda. Sawapi mah tempat rahasia. Ayeuna Tapi saya ngan pindah ulah make lengkah. Ngalih tanpa diri, lumaku tanpa wujud. les Saya ngiringan. Ia motif hati jagat nata tutas harapan maklum kasebat bakara dewa leluhur. les Ngalih diri tanpa ini pindah tanpa ngaringkan les selagi naik ayat di kahyangan Marjupunda. Nurjayalah sekali wawan Nursa sekali terus ayah di Marjupunda. Balik ege mitigasi. Salajengna atuh kumaha? Sakali deui pesem. Terus bantu kabar Di jalan mana deui teh ya. pamenta ulah ditolak. Jage Sumuh urang usaha sate kapura sabab bakal menta nu bakal ngimulkeun bencana di alam dunia. Bobor sapanun sareng sapakanya nyalakeun abot enteng di saliran urang kumas pawas. Sakedeung di bakal datang. eta gini Eta jika ngeningan jurung kunung di lawan serapatan. sagede gunung Ulu geus sagede ki asa cingkrek Bapak Guru Bapak Guru Bapak maaf ayah datang kasih nanahaon kasih ya anak buah wah udah kaget wah ya antos gua aduh itu panun tapi kehurung gitu nipu ke anak siang mereka akan anu mata kulihat betung siapa goblok ada pun tamer bapak tamelar nyaak ngawilah-wilah ke anak les saham teu namun kada haram di leuweung anak saya yang di leuweung dijejek pantu
Sagara ngeuna urung herang aing mah digemrong leungit jeung ramatu. Bari hakaneun matak menjadi muteung. Hakaneun matak olak jeung matak boga ngarasa. Sungguh. Aduh. Kasih teuing ah. Yuk. Kasihkan dulu. Deuh. Renang ainu jebrong. Udah kaget ala anak gemel ieu. Ala anak terminal kaget tuh. Ketika jauhan ke sorak geus eces anaki Wilah ka anak ieu. Bagi acu nuhun jeung saha aing ge saekor. Seuria. Loba seuria anu cekud. Bagi anak gua syukur betah di salah mengumpeng dia sebetah-betah nage di luhur betah-betah maneh paling kegeran kece syukur bahagia hampura amat tamelar kuaela kariweuhan masya nama baru robah kariweuhan itu jeung ieu isya wae salolul marah lesan moha asuh geus gede nama sagala syukur aya naon atuh datang ka dieu aya naon Kira ku pan dewa mah nya dewa mah
mah tingali bujur hingga kana lengkahna suku wujud kana utek hatinya ongko waspada lantaran kaburu ku asih kubungah datang anak alasan ieu tina syariat di marjukuna wayahna we kudu baraka naon maksud sajabana ti sono hayang pangijeng aman ceng teh baraka ke naon kahayang naon pamenta naon katungunah si baraka ka keluarga mah deuk ge oge Naon saya punak-punak kayaknya. pok nyarita oh kieu Dengi sukeun teu magetokeun aing wah rasjik tingki ge make lengkah 1000 mantok di dijugan ongkos ge ucrak ecrok aing ongkos naon ongkos teh ongkos puri-pujit di ongkosan di jalan jaya bandrek aya naon karunya cacing para banun jero kadut simang kadel tongongna kesak-sak sisik meureun bari ngalamun aing bari ngahoak kieu ceuk ala asaman itu juga gorogok je peso macam leungeun dipungkutkeun ditungkuk dina tarang baga diuleun pasir leutik legok sawene berupa bara gigirna siap balik curik rawah ini wah ya boleh sihara disarekan syukuran patut mah si bolotot mah si jeding masih gede untung mah wah si kokok masih ketos ngagayu kadua kancah dea dikecrokan si tulang ngerebek kene beuteung nangtang kene tilu kancah sasarina sok disesarkeun ke isukan atau ke subuh si beungeut daing mah cara kucai si beungeut teh pamatuh ke ku eta kuhakaneun waduh nikmatna luar biasa ketika ceuli kancah kahakan dua wae bakat kuleuna nikmat anu luar biasa nikmat daya tani aing bari eureun teurak eunyeun wudud gereng-gereng segede bitis eunyeun wudud teu kudu kagung harita ku samping butut kabeak ku kaung teh bakona sautik pina dompet tambahan ku jagong kelempung aing wudud bari nikmat hate panasaran di deuketan simah duit apa kaya nyawa saya goreng sopak abang kene maksudnya lain mandek nanyakeun amun nikmat-nikmat teh keur mah aing meureun lapar cing sugan ieu samara naon nu dipake beda-beda teh jeung sacara biasana atau jeung disasani anu biasa cenah wah oh sekara henteu mungkin ulik saksiman nolak kene wae jamret teh buukna ngomong sia bari disangsangan bedog samara naon sia nya make kecing di kota atawa make samsa naon samsa samara
panyalihakan jeung model Tinomoto geuning Pecin Samsa Sasa oh carita Sasa Sabara Saiful. ieu senang isi-isian teh nyawa alam waktu aing ke sak-sak sik-sik nyiksikan bawang sia ngagebah aing tak deuleu cingir simbang kakeureup ku Pasha aing kakeureup tapi digebah ku sia buha eta samara kacakuran getih aing eta anu jadi nikmat Saja simban ku aing dijamet runa sinekelkeun dina turuman keur nyebeukeun sia dipaehan dicicitkeun dalam geuning sia nu meunah teh ceuk aing simban jeung bari rabah riwi pek kodaran aing cenah hirup oge capek ngaulaan sia masak nyeuseuk ngejo peuting kudu maturan molor tapi kata subuh 3 kali 3 balikan mending paeh aing jeung simban aing deuk mentas surat kawasa keur ngakanan jelema aing di dunia sakitu uluh kade idin nuhun teh idin hancur sawarga bae Gusti kula Idin wa aing minta surat lisensi minta trayek aing keur ngakanan jelema tuh beak jelema syukur kan nya atuh teu nanaon adik bahaya ulah kekainan pek teh teuing bapak gua itu aing boga bapak kawasa teh aing boga bapak adil pek bae sabaraha hiji sapoena